kanyahukeun ku anjeun anna hada yaumin adimin sanyana dina poe anu agung ieu poe Jumaah maksudna adzamallahu bihil Islam parantos ngagungkeun Allah kalawan ieu poe Jumaah teh kana Islam wa khassasa bihil muslimina jeung ngahususkeun ieu poe Jumaah teh pikeun jalma-jalma anu Islam. Qala parantos ngadawuh saha Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala idza nudiya lis salati mi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Idza nudiya di mana-mana digero ieu si jalma lis salati jalma nu muslim maksudna. Lis salati pikeun ngalaksanakeun salat min yaumil jum'ati tina poe Jumaah. Pas'au maka kudu buru-buru init aranjeun ila zikrillahi kana rek zikir ka Allah wa zaru jeung kudu naringgalkeun anjeun al bai'a kana jual beli. Jadi agungna poe Jumaah dibuktikeun ku Allah bahwa khusus ibadah dina poe Jumaat mah aya penghususan urang sadayana pas'au gawat-gawat init kana rek inget ka Allah jeung kudu ninggalkeun heula jual beli. Hukum jual beli teh halal gitu. Tapi ku sababareng jeung agungna poe Jumaat rek ngalaksanakeun ibadah Jumaat maka hukumna bisa jadi haram. Maka pantas dilanjutkeun faharromal istighol maka haram naon al istighalu nyibukeun bi umurid dunya kana pirang-pirang urusan dunia itu dina waktu harita dina poe Jumaah dina rek ngalaksanakeun pisan salat Jumat. Wa bi kulli sorifin jeung satiap anu bakal ngabelokeun gitu ngajauhan anisai tina gawat-gawat init ilal Jumat rek ngalaksanakeun Jumat. Jadi pagawean waktu harita mah kitu anu nyendek kana poe Jumaat kitu nya. Sok sanajan alus ge jadi haram. Sabab aya pagawean nu leuwih halus nyata ngalaksanakeun ibadah salat Jumat. Jual beli teh halal gitu. Intinya pagawean urang teh naon wae tani ge alus. Tapi lamun eta pagawean tani nepikeun kaninggalkeun kana salat Jumat gitu melokeun kana henteu init kana salat Jumat berarti hukumna jadi haram. Bahkan sahur Kangjeng Rasulullah wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla sanyana Allah Gusti Allah azza wa jalla parrodo parantos ngamardukeun alaikum ka aranjeun al jum'ata kana poe Jumaat fi yaumi hada dina poe ieu poe Jumaat gitu fi maqami hada dina tempatna ieu.